Parto teh duitnya tinggal 15.000, si abeng dibere 2.000, 17.000, heus beak. Dah. Ya sugan ieu. Polong ieu dah. Aya. Saeutik eta aya hileudan lah. Anakna payu hejo polong mah. Umum sakieu mah di urang mah. Tah. Aduh. Tah. Saweteh nya anu geus ngaruk sakit kita ieu tah. Lama tah itu. Cen. Geus, jadi sedik deui. Ya, sugan digolangkeun ya. Cing. Sana karek aya. Pos Anggi sana. Jeung baladna rek ieu mah. Luar tanya tanah. Lumayan lah dan tulus bisa Anggi duit na lumayan ya dan butuhnya dah itu karena ditulungan ke si Anggi dia cabut aja hileudan dia kan yang saya misalnya si Sanggina di imah juga datang bukan tinggal di jual imah teh. Rit, itu lain orang kodir teh. Asana, heueuh. Nyaonya. Si bae jawaban kron. Kodir lain. Yo. Ayo siap. Yang tadi ka ieu mah pantauan yang mana teh. Kan diabun namanya ka duga genteng. Ngopi imah nam lah. Iya kodir teh. Oh, gede sekolotnya. Orang ini. Sabaraha istri? Kawan. Gaduh. Gaduh. Kumaha sehat? Leling. Orang kena abdi mah. Kumaha teh tadi abdi ka bumi nya. Ka bumi, eta bumina teh aya pantauan ka mana abusna si oreng. Jendela sadaya. Allahu Akbar. Ais, pondor rahasia. Jadi kumaha ya ayeuna teh ieu tanah teh kata sayasan. Wantun sabaraha tanah mah aya. Strategis lah. Aya masalah relatif sekedap abdi unggah ka bumi kadanya kepening ngunjungguan teh herang. Teh herang abdi utah. Kan aya itu bisa liahan kai teh. Bekas poli samping gitu aya. Aya gitu. Oh, tah aya teh. Aya barang di wantunnya. Mangga, wantunnya ulang heuleuh. Kumargeuna teh. Tanya tetapal. Karena gitu mah kurang aya gampang duit mah. Jadi kunaon kita tak butuh duit teh. Aja ngetal ieu dangdut sugan mah. Kudu ngetal dangdut ieu ngawinan mah. Kita radio we sing ngatarik. Lebaran kadang deui teh. Baju kan gak beli, kelempar kan gak beli, gue jodoh komo, porsi baru tuh ini pernah butuh sandang gue mah hilang PS up ini teh mesin ini we ke pokoknya ayo Pak Kodir ayo dunia di mana orang itu ayo mari ke situ mah tahun kolot ayo mah karbuder nama mana bumi teh sih tadi abdi salah iya tadi tang ieu ayo orengan teh dan salah orang mah ayo mohon siap di mana abdi cari kieu belinya di dia kursi atuh iya Bakedar Kodir Kodir aduh tanah teh sabaraha kibik kieu teh maksudna namanya ya kangge anak buah abdi lah kitu nu ieu anu alanyar teh ya pigawean cocokna kitu teh can pantas teh nganggo jasan pantas banyak nganggo karung iklan pacul ini nya koren ram koren gitu teh nya aya tanah mah lain kibikan mah keusik sa hektar aya mah pada can diukur can pernah diukur
kan sahur nanti sehektar aya lagi sehektar mohon sehektar igatel itu deh sehektar kanggo naon ieu teh gitu. Nah, hektar mah jika nama kurang. Abdi di Kalimantan ditunya. Kebon maung di balik anak gua abdi pertanian gitu sama ngebangun non bungalau gitu. Bungalau. 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 Penginapan Oh, bungalau. penginapan. Nah, gitu. Bunga lo teh naon teu ngarti urang mah nya oge bunglon. Ari WhatsApp kodir kukumahan bungalau beteng ngarti. Bungalau kade lain bunglonnya. Betnya set kalai deui. Jangan tahun bosnya. Tahun sabar orang kan WhatsApp kodir. Tahun sameme Soeharto lahir. Woi, Dilapeun lagi. Soeharto we gaena geus wafatnya ayeuna bungalau enon. WhatsApp kodir ge aya keneh. Jang umur. Kudu nama di museum kan legend ya. Legend of Qadir. Halus eta alam Legend of Qadir. Legend teh naon di wae teu ngarti. Legend teh sama dalam jama kolot kos WhatsApp Qadir gitunya. Eta nami ada luarsa tak tahun kolot. Oh iya. Nah, WhatsApp Qadir aya namanya. Yo kayak sebuah naon namanya. Abdi mah di yo kitu si jangkung awa ayeuna lah. Kitu nguruskeun langsung transaksi tanah teh. Orang survei heula Ya sama enggal soal mah ieu abdi tos. Tah, tinggal sakieu. Tuh. Tah, ieu tinggal sakieu-kieuna dolar teh. Duit dolar naon cenah tah. Mending geus kieu-kieu teh selada. Tah. Tah, tinggal sakitu. duit 3 kilo. Di letpek anjir. Aduh, WhatsApp Qadirnya. Ieu da abdi mah nu kita geus pake lapti kotok. Enggak teh. Hebat dia nadi ingwan kopiah sagala. Bet kopiah warna kitu ya. Aduh. Atunya ai puguh kitu mah. Dan mali suguhan da. Cen gas ge beak, aya oli samping we rek. Tah ke ayeuna mah ada baheula dulu urang si Abeng. Da urang kumaha teh jeung si Abeng. Wayahna da dieu ditaekeun heula ka dieu. Tuh. Lagi-lagi teh ingat tuh, kudu disuguhan oli samping mah logor kana ti koro urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus di dari ieu. Ayo calik. Lingki. Ya nungguan tidak tadi ya. Bos. Di arang teh. Siap, Pak. Kopina siapkeun da sakedap deui teh pada buka ieu teh. Oh, Bos Anggi meureun itu nya rasa dama gitu. Yo, nya syukur atuh teh di dari mah nya. Oh, salah. Iya, atau ngapeng teh. Aduh, Allah Akbar. Kasem dia. Oh. Si ganteng kalam. Ganteng kalah mah. Ganteng riweuh. Itu jadi Ya, itu masih kerabat kene Oh. nasab itu. Jadi one heart. One heart. Saya pandang. Seorang saderek, seorang baraya tah. Gitunya. Paling aya seueur sadere sareng baraya teh paling mancangkeun rezeki. Tah eta mohon teu kaya bekas silaturahmi gitunya. Saya. Ois. Daulat ka dieu mah tah. Ieu norek meuli tanah teh. Karena itu restuan jeung dewek mah embung. Tanah teh nu jeung dewek aya. Bagian wing aya. Karena setuju sararea teh bener gitu lah gitu. Ame eueuh tantar kakaitan sekolah teh mah gitu tukang teh itu. Ane jeung dewek mah sarua klear. Sanes clear. Oh. Abang mah faktor usugane na sabaraha taun na wa. Duh, kayak dina KTP mah itu 30 tahun tapi teh nu ingetna teh. Anu inget na, tua inget mah juga na 70 tahun aja. Tiga na nyampe. Tapi aku main nyambung na ieu sareng ieu kana jadana. Kayaknya Bung naon? Bung Ebeng ya jadi perkara eta mah saat acana hapunten nya ieu cara nyarios abdi kieu cari kieu da abdi bawa arti Eropa na kitu nya. Ya WhatsApp Qadir jadi masalah palai cair ayeuna mah oke gampang cuman ya asisten abdi teh si jangkungnya ditelepon teh aktif-aktif. Ya berang tadi orang kawis nama bareng eta jeung asisten abdi. Nah, kayak masalah investasi mah ya di lapangan Aya aja. setan mah kumaha wae mawat. Nuhun mangiringan wae lah. Bisa korekan aku. Tenang ieu mah. Ya jalmi dua teh kuaki wae cenah, Truk. Nah, ieu teh.
Kalau pertama Saki ya. Saki. Oh, siap tenang. sekarang sononya WhatsApp ya. Bade iya abdi bade nguruskan non ya masalah gawang kantor gitu biasa sarang asisten abdi administrasi gitu nya. Administrasi eta tanya abdi bade. Kumaha beli aneh ku jam abdi mah jam goib. Oh, Oh. Nyapain kita katingali gitu nya. Kapaning biasana mah tuk tak tuk tak. Tuk beletuk. WhatsApp. Hei, tekeng yuk. Ayo, enggak. Aduh. Ieu teh ngareureuh teh acannya. Mau di perci jamina. Mau di samping aya harali. Samping abdi dulu. Ayo nya. Abi oge bari pergi sih mah. Hei, Iya, ada wae. atuh. Jangan kenapa kabarannya ya, Pak. Iya, Pak. Barang urang derek ka masjid derek. WhatsApp. Ayo nya WhatsApp. Aduh, nuhun Bu. Kada sadara pilih patukernya. Ah,